Santunan urang sing dipika cinta ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun jelema cinta ka kanjeng Nabi pasti cinta karena perkara pika cinta ku jelema pika cinta. Maksudna kumaha kanjeng Nabi teh wa yuhibbul fuqara awal masakin. Kanjeng Nabi teh cinta ka fakir miskin. Diuk jeung fakir miskin, ngobrol jeung fakir miskin. Sabab aya jelema-jelema teu saeutik era ngahiji jelema miskin teh. Gengsi. Saya teh bertolak belakang. Mudah-mudahan ku ngayatkeun santunan ka budak yatim ka duafa ieu sing jadikeun wasilah urang dipika cinta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katiluna diayakeun santunan teh mudah-mudahan sing bisa jadi dalil, sing bisa jadi jawaban. Jawaban di mana? Jawaban di daerah. Bisi Allah nanyakeun keur basa di alam dunia, mane pernah teu mikiran fakir miskin? Mane pernah mikiran teu yatim? Leung ari urang pernah mah bahkan unggal tahun bahkan waca orang santunan aya jawaban atau walaupun teu sadayana. Geuning kitu nya. Ieu aya jelema kamari taduka ieu rayap muntelepat sabulan 2 bulan ka tukang da muntelepat mah 2 bulan ka tukang. Aya jalmi datang ka pondok anjeunna curhat bari ceurik ngaluapkeun isi hatena. Anjeunna curhat bahwa anjeunna di posisi dina kaayaan teu boga, jadi jang meuli beas gese, jang meuli dangun saung gese, gawe gese, sehingga manehna dina aya kasulitan. Curhat ka abdi bari nangis. Ngan anehna teh manehna nyaritakeun tatanggana. Mau dicaritakeun saat-saman aya. Urang mah boga tatangga, ieu tatangga teh sabaraha mah jelema aya. Cik kahayang mah atuh nyampeurkeun kagigireun teh urang ditanya, atuh urang kahayang ditanya, nah urang teh boga beas satawan teh. Kahayang urang mah urang teh ditanya, urang teh boga pagawean ataun teu hayang teh. Urang mah asa teh diperhatikeun, kitu nya eta teh. Nyeri hate urang. Ta ieu jarang jelema anu berpikir ke arah dieu. Bahkan asa paling ulama nu ngajelaseun ketika urang boga tatangga dina kaayaan lapar, urang sara dina kaayaan sebeban, apa tatangga urang lapar, doraka teh jelema eta. Dosa. Baheula mun teu lepat dina pici itu teu meunang make wawadahan tina emas. Jadi teu meunang baskom tina emas, piring tina emas, gelas tina emas. Teu meunang eta. Naon sababna? Sabab itu menyakiti fakir miskin. Jadi diharamkeun wawadahan tina emas sabab menyakiti fakir miskin. Kapilaraan. Nya kapilaraan mun urang boga wadahan tina emas diharamkeun. Kunaon diharamkeun? Sabab eta milarang menyakiti hati-hati orang fakir. Ayeuna lamun urang berpikir, urang bertafakur atau lamun urang dikiaskeun. Lamun urang loba duit, lamun urang make kendaraan anu mewah, lamun urang pagaweana ulin we ka mall, lamun urang pagaweana terus we jajan, katingali ku tatangga anu dina kaayaan susah, katingali ka tatangga anu manehna dahar kadang mandi kadang teu, kadang jang beas gese, ningali urangna kira-kira tatangga eta kapilaraan teu. Nyerieun teu hatena, tersakiti teu hatena, ningali urang loba duit balanja ka mana-mana, fakir miskin tatanggana teu ditanya-tanyakan, teu dibere-beretan,
kira-kira fakir miskin eta yatim eta nyeri hati teu? Dosa teu ngaran batur. Dosa. Tak jarang jelema anu mikir kadinya. Jarang. Geleung kaditu balanja, geleung kitu meuli bajuan jeung sajabana ngeunah, darna ngeunah, sareng ngeunah, imana mewah, kendaraan mewah. Teu merhatikeun tatangana geus puguh tanang balangsak, teu hayang mere-mere acan, sia ibadah ge dosa teu dilakukeun ngopoe. Nya, bener teu? Iya abdi meunang bertapakun jeung kisahna aya jelema carita. Jadi abdi keur mempersiapkan jantan Tuhan kabarna aya jelema nyarita kitu meuning ngepas soalnya bener. Andai lamun misalna urang aya pondok pesantren, tuluy digeureun di pondok pesantren aya nu kalaparan, tuluy di pesantren aya yatim yang jajan teu bisa jajan. Da ieu pesantren naon gunana? Asa dosa boga pasantren, lamun limun pasantren aya jelema anu teu dahar. Eta diantarana ngayakeun santunan. Jadi aya 3 alasan hiji sejak ngalaksanakeun parentah guru, 2 sejak ngabungahkeun ka Nabi, katiluna naon tadi kata nah supaya jadi hija urang jeung daerah teh pernah memikirkan simpati ka orang pating dusun jeung ya yatim.